Sakaratul maut nyamperkeun urang budak can bisa salat. Sakaratul maut ngadabut, ngadudut, nyabut. Teu ngabejaan. Sakaratul maut ngadodohot teuing ayeuna teuing isuk teuing pageno. Umur anjeun teh hurangan saben budak can bisa ngaji, can bisa ngadoakeun, jeung urang nage can bisa nyontohan hareupeun putra hareupeun putri ngadoakeun akininina. Bieu isuk jaganing pageta nalika urang geus maot budak urang teu ngadoakeun. Bari jeung sakaratul maut teu ngabejaan. Anak Adam bae anjeun Sambutna nyawa jeung disambutna nyawa kumaha pagawe zaman hirup manusia. Aya nu disambut, aya nu dirabut, aya nu diduduk. Anjeun bae Digolerkeun di tengah imah, disambut ditutupan ku samping keban. Ninggalkeun harta banda mobil tanah kabeh ditinggalkeun. Budak can bisa ngaji, budak can bisa ibadah. Allahu Rabbi. Teuing ayeuna balik ti dieu teuing isuk teuing pageto sakaratul maut. Anak Adam pasaran teh lolong seran Pasaran juga masjid lolong seran. saben poe gogorohan. Teuting gegoro Allahu Akbar. Ini keun eta hate kuring nu di jero kurung. Buru-buru singa jerit ka Gusti Nu Maha Suci nyuhunkeun pangampuna di dugi ayeuna. Kalayan nyuhunkeun dibimbing supaya urang jadi pelaku aturan ajaran Gusti nu dicontohan ku tabiat Nabi. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi bil Mustafa bari ayeuna abdi tongkol sadayana kariung coba berebut kenapa kelahiran kali saya kajabi ya Allah amin juga rahmat ridho kafaran ya Allah mautkan abi maut husnul khatimah mautkan abi maut husnul khatimah ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah